Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sataacanna hatur nuhun ka para siswa anu parantos euyeup dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna urang medar ngeunaan aksara suara jeung aksara ngalageuna heula nya. Dia aksara suara atau aksara vokal teh aya 7 siki nyaeta A, I, U, E, O, E jeung E. Etanya jadi aya tambahan upama dina basa Indonesia mah mung 5 A, I, U, E, O. Pami dina basa Sunda aya 7 kusabab jenis E na aya 3 aya E anu bisa larap dina kecap ember, aya E anu larapna dina kecap endog, aya E larapna dina kecap beteung. Tuluy aya aksara ngalageuna teh jumlahna aya 23 anu ngawengku 18 aksara ngalageuna Sunda anu asli ti dituna nya jeung 5 aksara ngalageuna serepan teh anu asalna teu aya anu asalna dina basa Sunda tapi kusabab loba kecap serepan tina basa nu sejen saperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab ukituna ditambahan 5 aksara nyaeta fa, ka, za jeung sa. Aya oge kha jeung sya eta bawaan tina basa Arab. Aya oge angkana ti 0 nepi ka 8 engke urang dijelaskeun jeung payunnya anu ngeunaan angka nama. Ayeuna ieu aksara ngalageuna jeung suara heula. Nah, dasarna teh ieu aksara miboga sora A. Jadi beda jeung aksara Laten dina basa Sunda atanapi basa Indonesia oge nya. Aksara Laten mah kan sorana teh henteu A. Kabeh henteu A sadayana. Aya B, aya C, aya I manu vokalnya. Tapi seseueurna anu konsonanna mah sorana teh E, B, C, D, F, G. Upama dina aksara Sunda sora dasarna teh A, Ka, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Sa, Ha, Fa, Va, Ka, Sa, Za. Tah, upama suara-suara dasar anu tadi anu Ka contohna hayang diganti jadi Ki atawa Ku atawa Ko jeung sajabana eta digantina ku pananda sora tuh. Tapi urang moal waka ngabahas eta heula. Dinten ayeuna urang ngapalkeun heula wangun aksara-aksara tina vokal heula nya. Jadi tugas hidup ayeuna nulis aksara vokal sakaca dina buku. Aksara vokal hungkul A, I, U, E, O, E, E. A, I, U, E, O, E, E. Aksara Sundana jeung aksara Latenna. Jadi di luhurna aksara Sunda, di handapna aksara Laten. Gitu sakaca dina bukunya. Upama bukuna buku alit sa model Sidu atau Kiki nya nu standar eta 2 kaca. Upama bukuna buku anu ageng, buku kampus geuningannya nu ararageng gitu, eta cekap ku sakaca. Eta patokanana nya. Teras di anggangan 2 baris. Jadi nulisna
sabaris aksara Sunda, handapna sabaris aksara Laten, teras anggang heula. Handapna nembe aksara Sunda deui aksara Laten. Teras anggang kitu saterusna. Upama aya nu teu dipika hartos taroskeun dina Classroom. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.